Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa maqalatu saniyata wal ishrun an Syaqiq al-Balhi rahimahullah. Maqalah ke-22 eta ti Syaqiq al-Balhi. Pamugi ayeuna ngarahmatan Gusti Allah ka anjeunna. Wa huwa ustadu Hatim al-Asom nu mana Syaqiq al-Balhi teh guruna Hatim al-Asom. Gila. Cek sakaol cenah mah cek urang dikatakan kana sababu taubatihi kabuktosan naon sabab tobatna si Syaqiq teh eta annahu kana min abnail agniya. Saesuna Syaqiq al-Balhi teh kaparengan anjeunna teh kalebetkeun putra jalmi ayeuna beunghar. Jadi tadina keluarga bangsawan beunghar kolotna teh si Syaqiq al-Balhi teh. Kharaja kaluar itu Syaqiq li tijarati pikeun dagang jiwaku ayeuna dagang ila ardi Turki ka ayeuna negara Turki. Padahal mangka asup Syaqiq baitan kahiji imah lil asnami ayeuna milik pirang-pirang ayeuna berhala atanapi pikeun pirang-pirang berhala. Nya hiji waktu asup ka imah nu pinuh berhala. Paroa mangka ningal itu Syaqiq khodiman ka pembantu atanapi juruladen. Jelas nami pikeun pirang-pirang berhala pina itu bet. Pas asup kadinya aya penjagaana tukang urusna khodimna. Ditempo ku si Syaqiq teh qad halaqo nyata-nyata nyukuran itu khodim roksahu kana mastakana khodim walihiyatahu roksahu kana ayeuna rambut mastakana khodim walihiyatahu sareng jenggot khodim. Kerkieu we sinemun urang mah ke non ngome eta jenggot. Pakola mah ngaruh Syaqiqun si Syaqiq khodim ka eta khodim. Innalaka saesuna eta tetep pikeun anjeun teh sonian ngagaduhan dat anu ngadamel hayanu hirup alimanu uninga qadiron kawasa. Pak buduh mangka nyembah anjeun atanapi ngaibadahan anjeun ka itu soni wala ta'bud sareng ulah nyembah anjeun hadil asnama kayu pirang-pirang patekong allati lataduru anu teu ngamadaratkeun lati wala tanpa sareng teu ngamanfaatkeun itu lati. Barangkalinya aya nu kara ayeuna penjagana keur ieu we ngayekeun jenggot gitu. Yo cenah ye papatahan ku Syaqiq. Ente tebet nyembah ka berhala. Salah cenah nyembah ka berhala mah. Ente teh boga pangeran anu maha ngadamel, anu maha hirup, maha kawasa, maha uninga, nu maneh ente teh dirizkian ku eta pangeran Gusti Allah namina gitu. Tah sembah mah Gusti Allah. Ngus ngadamel urang, aya kudah nyembah patekong. Cek si Syaqiq ceramah. Ka ayeuna kitu eta ngajaga berhala. Ya, nyaritakeun permulaan anjeunna juhud kitu tah. Papatahan kitu tah ku si Syaqiq. Atuh faqala maka ngadawu itu khodim in kana lamun aya non al amru perkara teh eta kama sakuma perkara takulun ngucap anjeun bahwa mangkar itu soni eta qadirun ma kawasa ala ayyar zukoka kana ngarizkian soni ka anjeun bibaladika kalawan bibaladika di negara anjeun palam tahmal tak palima tuh palima mangka kunaon
tahamal ta anjeun nanggung al masyaqqata kana masyakat ilaharuna ka ieu turki tijaroti pikeun dagang. Geus dipapataan kitu cek eta Hodim pinter si Hodim teh. Lamun bener cenah kaula teh boga pangeran cenah urang teh boga pangeran nu ngadamal kawasa geuningan garigian cenah. Lamun cek anjeun ayeuna bener pangeran eta kawasa atuh mun kitu mah berarti pangeran teh kawasa cenah ngariskian anjeun di negara anjeun. Mun bener mah kitu atuh kenaon cek bahasa urang mah teh ka dieu dagang jauh-jauh ka cepet-cepan cenah boga pangeran nu kawasa dibalik ke cicing di ditu cenah di lemur maka yang kudu dagang ka dieu pan kawasa cenah pangeran teh bakal dirizkian ku pangeran teh cenah usaha teu usaha wae cenah bakal hirup mun cek urang balik di papataan gibeg atuh nyemes ku omongan sorangan dibalikeun lamun tina silat gerakan timangan ngalah gerakan musuh kitu teh balikeun deui gibeg teh sesah atuh pan tabaha mangka eling sadar sasakikeun sesakik wa khoda jeung ngalap sesakik pitori kijuhti tina jalan jauh ada cenanya ari urang bet kabatur ari diri sorangan cenah buat kaangkleng-angklengan usaha kieu. Orang teh boga ieu sih tangtuna eureun dagang mah. Moal dagang deui cenah ayeuna juhud ayeuna ibadah we ka Allah. Allah mah kawasa bakal rezeki. Wakila sareng ciroskeun kana aya non sababu judihi sabab juhudna sesakik teh tanah ro'a mamlukan sesakik teh ayeuna sesakik ninggal sesakik mamlukan ka hiji abid yang abu anu ameng-amengan mamluk di zaman kohtin tina zaman baca klik pakana jeung aya sanes manusia eta mah junina sarusah kabeh bihi kalawan zaman kohtin cek sakal deh mah lain kitu cenah matak juhud sesakik mah kieu hiji waktu pas kerjaman pacaklik cenah anu mana jelema keting karociak sagala hese dahar hese duit hese nginum hese nya ninggal hiji ayeuna abid lain jalma merdeka cenah batur mah ting careurik ting kocak we nama kadon ulin we cenah urahare enjoy cenah ieu mah si mamuk teh beda ti nu lain mah odah katalang saramana mah Aqala maka ngada usaha sakit sesakit mahadan nasyatu mahada eta naon hadare hadana satu ari tanginas alladzi fikanu aya tetap di anjeun amatarona hatu ninggal anjeun makana perkara fi nu eta tetep nama teh anasu ari manusia minal jadabi tina ayeuna pacaklik aqala maka ngada usaha dalikal mamluku eta abid wa ma sareng ayeuna wa ma alaya min dalika daya laya tetepikeun kaula min dalika tina itu mapihinas walima ulaya sareng eta tetepikeun pangeran kaula qaryatun ari ayeuna pakampungan qalisatun adu murni yadhulun anu asup lahu pikeun itu qaryah yadhulu anu asup lahu pikeun itu ayeuna kitu maulaya min hati itu ayeuna kitu qaryah naon ma perkara nah taju anu butuh kami anu ari kami ilahi eta ilahi tetep nah itu mah ari maneh cina batur keur ayeuna cing karoceak kasedar kieu hare-hare hura-hura enjoy cina maneh mah ari kitu kumaha cina tempo cina batur tuh ting rariweuh ka ditu ka dieu cina nama ka jeung ribu sagala cina teh pan boga pangeran cina urang mah pan boga pangeran urang mah pangeran
ngagaduhan ayeuna tempat nu murni ku pangeran tiasa dilebetkeun ayeuna saha nu dikersakeun ku anjeunna kitu. Jeung ayeuna ripuh-ripuh cek urang. Nu dibutuhkeun ku urang aya di dinya. Maon akhirat teh surga. Eta. Pantabaha mangka eling sasaking sesaki. Qala mangadawu sakit in kana lamun aya eta limaulahu pikeun pangeran mamluk non qaryatun pakampungan wa maulahu bari ari pangeran mamluk eta makhlukun makhluk pakirun anu pakir. Oh maksud mula dedi mah salah urang dunungan juga teh. Summa innahu trasai sunna mamluk eta laisa aya mamluk eta yahtamu prihatin atana bingung mamluk li rezeki pikeun rezekina mamluk pakai payaliku kumaha ayeuna pantes naon ayah tamma bingung saal musim jan musim li rezeki pikeun rezeki musim wa maulau bari ari pangeran musim eta biusudi keur usum paceklik batur ayeuna keur kototan koteteng ayeuna hiji budak eta mah urang hare manes cenah batur riwah le mana batur hare urang pan cenah boga dunungan urang dunungan mah cenah segala boga urang mah cenah da gawe dunungan urang batur aya ieu geus dunungan mah cenah beunghang tinggal mental ka dunungan da urang gawe dunungan boga tempat urang butuh naon wae bakal bere ku dunungan tinggal gawe urang mah kitu. Ingat ka Gusti Allah kitu. Becacak-cacak cina ayeuna kitu jama kitu. Maulah mamluk ayeuna seorang abid kitu ayeuna pemikiranna. Atas cina teu pantes lamun jalma musim teu kitu pemikiranna. Galiter masalah rezeki. Carita seorang abid wae boga dunungan kalem nya sih atuh jamu si memboga Allah maha beunghar. Di manaran makhluk atuh kudu leuwih tenang masalah rezeki teh kudu hariwang gitu. Annahu beres dinya. Annahu sayasuna sakit kata kolangan saya sakit. Alaikum bi khamsi sawana tepan ayeun kabeh teh kalawan 5 perkara. Ai ilzamu atau wisna tepan ayeun kabeh teh kana itu khamsi sal. Wa maluha ngamalkeun anjeun kana khamsi sal. Ente cenah kurang tepan 5. Wa hada taribun wa tarhib. Ya perkara teh targhib pangresep tarhib panyingsieun. Hiji ngubudullah bi qadri hajatikum ilaih. Ibadah anjeun kabeh ka Allah saukuran butuhna anjeun kabeh ka Allah pek ibadah sakumaha ibadahna urang teh kudu loba kudu saleutik kudu kumaha sakadar ente butuh ka Allah kumaha atuh abdi mah kaula mah butuh sadayana ka Allah karena rezekina ka rahmat kana pituna beukul loba berarti ibadahna sing halus deui kan butuh semakin ayeuna tinggi kebutuhan urang ka Allah berarti kudu semakin alus urang ayeuna dina ibadahna. Wa talabtu wa talbikum datangkeun kana hajatikum. Wa talbikum jeung saukuran tolab nuprih aranjeun kabeh minuti Allah ila isani kana kasayan Allah wa italihi jeung ngaparina anugerahna Allah kitu. Jeung saukuran urang nyuprihna gitu. Hayang menangkeun padolna kalusan Allah. Abdi mah cenah hayang padol Allah teh hayang seueur, sing halus we gaweuna sing seueur. Hayang sae cenah. Atuh urang kudu halus aya sudu sae. Wa wudu jeung ngalaparan kabeh mina dunya ti dunya ayeuna matanya tegasna tina banda dunya. Iqadri umrikum saukuran umur aranjeun kabeh. Hayatikum tegasna hirup ayeuna kabeh wa baqaikum jeung tetep ayeuna kabeh di itu dunya. Cokot dunya saukuran umur urang kirana sakumaha
biasana mabena tis'in wa sab'in umat kanjeng Rasul antara 60 ke 70 tahun merawat biasana tasawuran lamun ayeuna urang umur bawahna teh mun aya jelema umur genep 50 tahun berarti ka genep 10 teh 10 tahunan cokot dunia sakit kadar sakit urang nepikeun ka pingka 100 tahun. Nah kan kalau maut gitu. Nah numpuk-numpuk harta tinggalkeun maut. Paling lamun ayeuna dipaeun ke akhirat. Wadibullah jeung ayeuna migawe dosa reun kabeh ka Allah aya amilu ma Allah bidan bi tegasna beramal arayan kabeh ka Allah teh bidan bi kalawan migawe dosa iqadu taqatikum ala adabi saukuran kuat arayan kabeh ala adabi kana siksa Allah. Silahkan cek orang mah pek migawe dosa teu naon kadar kekuatan orang kuat karena siksa Allah mangga pek ari kuat mah dikuat cenah ulat pala taqata mangga taya kuat kekuatan eta mawujud di hadin pikeun hiji jalma ala tahammuli andabillah pikeun nanggung siksa Allah taala fa inna adabu syadid sebab siksa Allah mah sadid kacida pedihna malah anu kuat wa tajawadu fi dunya taudu fi hajada ngalap bakal arayan kabeh di dunya taudu tegasna ngalap anjeun kabeh di dunya jadan kana bekal lisa palikum pikeun nyaba arayan kabeh hatana pi berangkat ila akhirat bi qadri muksikum fil qabri kalawan saukuran cicing arayan kabeh di kuburan. Sok ayeuna kitu bebekalan cek urang mah mumpung di dunya karek ke akhirat sakumaha cenah kedah nyanak bekal teh saukuran urang cicingna di kuburan sakumaha cenah kumaha atuh lila da moal balik ka dunya berarti kudu loba bebekalan we aya wa ma badau tegasna perkara badau sabadana kubur teh dikubur urang dikubur pada mahsyar mizan, sirat gitu. Tak kudu babekalan kan lu. Punya make kehidupan fase ke sabaraha tuh. Urang teh di alam ayeuna alas tuh. Di alam ruh. Turun ke alam ayeuna tarehna ke alam rahim. Alam rahim ayeuna ke alam dunya. Taruhlah kayak tilu, kayak fase ka 2 ka 3 urang mah. Can kita geus semua teh alam kubur atau tapi alam barzah. Kayak bakal ayeuna waktu ayeuna dihudangkeun di kubur ya mul baah. Terus ayeuna aya waktu dikumpulkeun, ayeuna ditimbang amal diinterogasi. Aya engke ayeuna sirat masih panjang kene. Anu bakal dilaluan ku urang numpang sakeurina ieu alam dunya gitu. Matak cek geus berarti mah dunia itu penting. Kenapa penting? Sebab ayeuna akhirat yang akan kita lalui itu ditergantungkeun ayeuna kumaha urang ayeuna di dunyana ieu. Salamet jeung teu salametna, cilaka henteuna, bagja henteuna akhirat teh kumaha urang keur di dunya. Berarti dunia itu lebih penting daripada akhirat. Sebab ayeuna yang menentukan akhirat teh kumaha urang di dunia gitu. Wah, mantap sih teh. Bisa gitu. Wa innama dzukiranya yang pasieun dituturun al-qabru kubur lanau kelantaran kubur eta awal umuril akhirah awal pirang-pirang urusan akhirat. Nah cenah bet disebutna kubur heula sebab akhiratna memilena gerbangna kubur jadi pamitian setarna teh di kubur gitu. Paida hupipa mangka di mana dientengkeun si jalma pina kubur hupipa dientengkeun si jalma pima badah pima dina zaman badaeu sabada kubur. Mun di alam kubur ringan, lepas siksaan insyaallah
zaman-zaman alam-alam kaharupna bakal renteng. Sabalikna wa idza syudida di mana diberatkeun si jalma pina kubur syudida ma bima badah maka diberatkeun si jalma tina ayeuna zaman sabada kubur. Mun dikubur geus loba masalah, kadih teu lagi masalah unggul. Udang dikubur pas ditimbang amal kituna teh. Pas sirotna. Wa amalul jannati ay imalu amalan. Yang amal ayeun kabeh pikeun surga tegasna amal ayeun kabeh kana amalan. Yudi anu ngadatangkeun itu amal ila jannati ka surga bi qadri ma kalawan kira-kira perkara turiduna nu ngarep ka ranjeun kabeh pihana itu jannah al maqama kana darajat. Sok beramal ke akhirat sakumaha amal ke akhirat teh nya saukuran urang ayeuna kitu hayang darajat di akhirat. Amal ayeuna pikeun surga saukuran urang ayeuna hayang makom derajat di surga. Abi mah can di surga na hayang level VIP kelas ayeuna paling luhur. Oh, atuh berarti di dunia lagi kudu beramalna ang ekstra hebat gitu. Sebab orang-orang spesial aya ayeuna kelas VIP mah batuan jadi kudu jadi orang spesial tina ibadah. Di Fathil Mim aya manzilah tegasna derajat wal martabah tegasna martabah. Fa inna maratiba ahli jannah mangka saesuna martabat ahli surga eta mutapawitatun beda-beda. Bihasabi amalihim kalawan ngitung-ngitung amalna itu ahli jannah al hasanati musaya in kanat ahsan lamun aya itu amal teh eta ahsana lebih saya lebih bagus pajazauha al topu mangka ari balasna itu amal eta al topu leuwih hulas leuwih lembut dipadilah kalan pada semakin bagus amalan urang maka babalasna semakin ayeuna anugerah di Allah semakin lembut semakin hebat. Wan syaki al-Bahri annahu qala syaki al-Bahri anjeunna tauh talabna khamsan pawajadnaha fi khamsin. Aku mencari 5 hal maka aku temukan 5 hal itu di dalam 5 hal yang lainnya. Talabna kami nyuprih tarkatunu bi kana ninggalkeun dosa pawajadna maka ninggalkeun kami ka itu tarkudunu tepi salat duha na salat duha. Neangan cina temi gawe dosa ayana salat duha. Wa tolabna di al kubur kami neangan di al kubur kana cacaan kubur pawajadna fi salatil lail. Kami mangihan itu di al kubur teh salat peuting. Wa tolabna jawaban munkarin wa nakir kami nyupri jawaban munkar nakir pawajadna fi qiraatil Qur'an maka kami menakan jawab teh di baca Quran. Wa talabna ubur sirat kami milarian ubur sirat bisa ngalewatan surat awajadnahu maka kami menakan kan itu ubur bisawm sedekah na puasa jeung sedekah. Wa talabna dilal arsy kami nyupri popoe na aras yuhan aras pawajadna maka kami mangikan itu zil pilawati tina ayeuna nyepi migawe ibadah.